Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyaritakeun lalakon kahirupan mangsa bihari. Fiksi ya imah. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkit ieu simkuring sejamidangkeun hiji jejer carita anu dianti-antinya pada naroskeun nyaeta Ratu Jin Teloheor bagian anu ka-41 karya Kang Yepi Rompis II. Kumaha ieu lalakon satrasna nyimimi nya sareng Ratu Arum anu nuju musawarah di bumi Nabah Kuneh. Ulah kamana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mugi sing tiasa ngahibur tiasa janten rencang aktivitas palawargi sadayananya di mana we ayana anu nuju masakna nuju santaina di padamelanana nuju di perjalanan nuju nyupirannya nuju di pangumbaraanana nya seueur wargi-wargi urang anu di luar negeri janten kahiburnya panglipur kolbu panggugah rasa ieu dongeng teh. Dulur-dulur nu aya di lemur baraya anu aya di kota mugi sadayana sing tiasa kahibur. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sareng kade ulah hilap di like, di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana oge di share, dibagikeun nya mugi wasilahna palawargi sadayana anu kersa nge-share ngabagikeun ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui. Amin ya Allah ya robbal alamin. Supados tenyang kolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan lalakon ieu Ratu Jin Teloheor sareng nyimimi anu ngagaduhan rupi anu sami dedegan anu sami kembar nya palawargi sadayana. Mangga kaparayun sad. Wilujeng ngadangukeun prung Acek teh ngajah yang badami di dia ngarah leuwih lalugina lamun di karaton mah bisi matak nyurigakeun pikeun nu sejena. Kitu ceuk Ratu Arum nepikeun maksudna ka nyimimi. Kahartos acek namung abdi teh asa kaimutan dupi abah sareng ambu kamarana. Tembal nyimimi bari terus bae tumanya ngeunaan indung bapana inyana kakarek inget ka kolotna. Abah jeung ambu ka Cidamar. Abah mah sareng ambu ka Cidamar kapan Mang Sadi teh ngawinkeun. Temal Ratu Arum ngabejakeun perkara Bah Kune jeung ambu Esin nu keur aya di lemur Cidamar. Sabab Mang Sadi rek ngawinkeun anakna. Sajongjonan mah Nyimimi ukur ngahuleng ras inget samangsa ti heula nganjang ka imah Mang Sadi. Asa nong toreng keneh kekecapan bimumu nu matak pika nyerieun babasaanana nu matak jadi tugenah pikeun dirina. Tapi nyimimi sadar moal mungkin hantem bae ngagugulung ka ceuceub lantaran moal aya tungtungna. Teu lila pok bae nyimimi nyarita. Na iraha acek Mang Sadi bade nikahkeunana. Mun teu salah manghitung mah 3 poe deui ti ayeuna samalah mah acek oge aya arek ngaronggeng di ditu. Nya maksud teh di imah Mang Sadi. Walon Ratu Arum ngabejakeun ka nyimimi lamun inyana arek ngaronggeng di imah Mang Sadi. Eleh, eta geuning Mang Sadi seueur acis geuning acek. Tiasa nanggap ronggeng sagala rupi.
Pokna Nyi Mimi rada kaget basa ngadenge mangsah di arek nanggap ronggeng teh. Lain boga duit mangsa di Minang Saraya ka Acek. Talatahna kasih abah inyana hayang nanggap ronggeng mapag balebat. Tapi moal bisa mayar cenah. Jadi ukur bisa merek dahar hungkul. Acek teh bebeja ka pupuh ronggengnya eta Kang Sugi jeung Kang Ahmad. Berkah aya lolong kerang waktu pikeun ngaronggeng di lemur Cidamar. Walon Ratu Arum ngabejakeun perkara dirina anu kapentaan tulung ku mangsah di. Kahartos Acek, dupi Acek teh bade aya pi obroleun naon ka jisim abdi teh. Cek Nyi Mimi tumanya ngeunaan maksud Ratu Arum nu mawa dirina ka alam manusia. Kieu sabenerna mah Acek teh boga wewengan perkara ronggeng mapag balebat anu kiwari keur nanjeur. Hiji waktu Acek papanggih jeung pupuh ronggeng Kancra Medar nu ngaranna Kirahian. Ku Acek pisan kungkungan siluman nu aya dina dirina dilepaskeun. Tah Kirahian teh geus nyerenkeun ronggengna anu katelah Kancra Medar ka Jang Sugih jeung ka Kang Ahmad. Inyana geus umungun ngurus perkara ronggengna. Acek teh boga pamikir, lamun Ki Adi bisa jadi ronggeng kawas Acek. Jadi engke teh aya mapag balebat kahiji jeung mapag balebat anu kadua. Sarta ronggengna sarua pisan. Nyaeta Acek jeung Ki Adi. Ngan ari palbah ibingna mah geus tangtu bakal beda moal bisa sarua. Tah kitu Ki Adi. Pangna dibawa ka dieu teh. Kitu ceuk Ratu Arum ngabejakeun perkara dirina nu boga karep hayang ngajakan Nyi Mimi jadi ronggeng. Ratu Arum apaleun pisan lamun Kancra Medar geus jadi milik Jang Ahmad jeung Jang Sugih. Abdi kalintang katajina Acek. Sok kantenan wangkit harita kantos ngagentenan janten ronggeng. Namung abdi mah moal tiasa sapertos Acek tangtos nage tiasa ngagea ngacet gitu. Tembal Nyi Mimi Nyi Kikik seuri. Jecek Acek oge teu kudu sarua atuh Ki Adi. Nu penting mah urang duaan miboga ciri anu mandiri dina samangsa minton. Eta mah kumaha anjeun? Arek make gerakan naon bae oge? Kitu ceuk Ratu Arum mereka cindekan ka Nyi Mimi. Kahartos pisan Acek. Keun bae abdi sareng bade sering latihan ronggeng. Ke upami dina mangsa minton teu ngaraos kumagok. Eta dupi waktosna iraha kitu Acek. Salse bae da Acek oge kudu panggih heula sareng ama katut ibu. Utama nama bebeja ngeunaan urang duaan ngarah regreg moal bisa moal loba ka hariwang. Lamun Rama sareng ibu tos sumping ka kandaga mah gancang bae bejaannya ka Acek. Kitu ceuk Ratu Arum mereka cindekan waktuna ka Nyi Mimi. Unyuk sumangga Acek. Tadi teh bade nuang ancak teu cios ka bujeng reuas ningal Kunti Caci. Tembal Nyi Mimi bari seuri. Nam urang ka dapur sakalian nyageurkeun si Caci. Pokna Ratu Arum bari cengkat ngaleos ka pawon dituturkeun ku Nyi Mimi. Samangsa geus di dapur duana nagukek dariuk dina jojodog. Ari Kunti Cacih ngagoler teu empes-empes inyana teu eling keneh. Ragamang leungeun Ratu Arum kana tarang Kunti Caci. Marengan leungeun Ratu Arum antel kana tarang Kunti Caci. Inyana ngulisi kelalaunan. Korejat Kunti Caci langsung ngorejat. Panona rutret ka Ratu Arum jeung ka Nyi Mimi. Atra ramo Kunti Caci masih utek-utekan deui kawas nu keur ngitung. Kanjeng Ratu. Minggeus teh Caci. Hantem bae sia mangitung. Cik Ratu Arum geugeuy ka Kunti Caci. Ari Nyi Mimi ukur nyenghel seuri ningali kalakuan Kunti Caci teh. Hapunten Kanjeng Ratu. Isim abdi ngaraos bingung. Wirih Kanjeng Ratu janten aya 2. Walon Kunti Caci panuna teu boleh rutret ka Ratu Arum jeung ka Nyi Mimi.
Kunti Cacih teu bisa ngabedakeun kusabab kacida tamlegna antara Ratu Arum jeung Nyi Mimi teh. Dengikeun ku sia Cacih, ieu teh adik kula sarua jeung ratu deuleun. Cek Ratu Arum bari nunjuk ka Nyi Mimi. Kahartos Kanjeng Ratu, nyangahkeun semah pangabaktos ka payuneun Kanjeng Ratu. Kitu cek Kunti Cacih bari cedok nyembah ka Nyi Mimi. Ditarima Cacih. Temal Nyi Mimi bari nyenghel seuri lantaran asa kagugu ku polah Kunti Cacih. Cacih, kamana babaturan si anu ngaranna si Reuwig? Nate ka dieu? Cek Ratu Arum deui tumanya ngeunaan Kunti Reuwig ka Kunti Cacih. Biasa nama sok sumping ka dieu Kanjeng Ratu. Namun rupi nama nuju si dongdang di luhur kai di lemurna. Anjeunna teh hoyong gaduh jodoh saurna mah. Walon Kunti Cacih kacida ajrihna ka Ratu Arum. Nyi Mimi tangka ngagak-gak seuri ngadenge kekecapan Kunti Cacih teh. Nu pajar Kunti Reuwig keur si dengdang dina luhur kai bari neangan jodoh. Buah Kunti teu uyahan neangan jodoh si dongdang di luhur kai. Sok calukan Cacih si Reuwig ditah ka dieu. Aing aya perlu ka si Reuwig. Cek Ratu Arum teu burung inyana nyerengeh seuri kagugu ku caritaan Kunti Cacih. Unyuk sumangga Kanjeng Ratu, jisim abdi ku jisim abdi urang geroan. Kunti Cacih meuremkeun panonna. Gorolang bae mapat kalimah panyambat. Hong wilaheng, unyuk harewos ti anggang, anyak ngangkir ti jauhna, jol norojol si Reuwig datang, bara gadal muka lawang panto, montong leleda bang batan ulah leleda ulah beng batan di jalan si ate. Sok gancang nedunam pangangkir aing, hayo hakeng, ayo ngin ka dieu, puah. Cik Kunti Cacih bari sungutna bubura ka kenca jeung ka katuhu. Nyi Mimi teu sirikna seuri lelenggakan ngadenge parancah panyambat Kunti Cacih teh. Parancah naon sia teh Cacih? Make aya hawa hakeng sagala. Cik Ratu Arum bari ngikik seuri. Muhun parancah panyambat pamasihan tinini Rakel Kanjeng Ratu. Tembal Kunti Cacih bari rengkuh. Kersaning pangeran telila di antarana di luar kadenge sora Kunti Reuwig nyalukan ke Kunti Cacih. Neneng. Sora Kunti Reuwig atra pisan kadengena meni denger. Ratu Arum jeung Nyi Mimi ukur silih rere teu nyana panggero Kunti Cacih teh kacida matihna lantaran anu disamba teh geus norojol datang. Mangke dagoan si Reuwig. Yap, kadieu asupna ka lawang pawon. Temal Kunti Cacih bari cengkat terus bae muru ka lebah panto pawon. Samangsa panto muka Kunti Reuwig langsung unggah ka jero imah. Kudu ajrih sia teh Reuwig, di bumi aya Kanjeng Ratu. Cek Kunti Cacih ngabejaan ka Kunti Reuwig. Kunti Reuwig teu sirikna ngagengsor ngadeuketan ka Ratu Arum awahing ku kacida ajrihna. Awahing ku kacida ajrihna ngagengsor gitu kan. Biasa. Pas umban nih. Ari Nyi Mimi tangka ngagurubu lantaran beungeut Kunti Reuwig mata kukurayeun leuwih pikasieun tibatan Kunti Cacih. Buuk Kunti Reuwig gimal cawig-wig kawasesa kabentar gelap. Beungeut Kunti Reuwig hauk sumugeuna panona bolotot kawas arek locot tina kongkolakna.
Ari irungna ngadungku kawas Japati keur nyileungleng, liang irungna molongpong kawas lodong. Lebah sungutna biwir Kunti Rewig ableh tambleg gedeng permoni dipapais ku sihungna nurang geteng badis duru weksa. Mun seug teh mah papangi jeung Kunti Rewig na mangsa peuting geus tangtu jadi matak teu eling. Ari Kunti cacih diukna ngarendeng jeung baturna nyaeta Kunti Rewig. Nyangakeun semah pangabaktos kapayunan Kanjeng Ratu. Cek Kunti Rewig bari cedok nyembah ka Ratu Arum jeung ka Nyi Mimi. Ditarima ku aing Rewig. Temal Ratu Arum panona mencrong ka Kunti Rewig. Ari Nyi Mimi teu nemalan, ukur molohok ningali kana beungeut Kunti Rewig nu pikasieun. Ari Kunti Rewig terus bae tungkul ngan leungeunna utek-utekan kawas Kunti cacih sigana mah keur ngitung beureunan ku sabab ningali Ratu Arum aya 2. Saruana Kunti teh utek-utek ngitung beuneunan. Sigana mah pernah diajar bagi raraban ieu mah nya, bagi kurung jeung raraban pal. Mitra kaum dangu ya. Dengikeun ku sia Rewig, aing arek cacarita. Sakirana ku aing diajakan asup kana agama Islam kawasi cacih daek teu? Pokna Ratu Arum neuteub seukeut ka Kunti Rewig. Kunti Rewig teu wara nemalan, ukur ngareret ka Kunti cacih. Anu direret ukur nyerengeh seuri bari panona anu boloto teh kikicepan. Gitu bener aja. Ngicepan. Nyi Mimi ngagak-gak seuri asa kagugu ku pola Kunti cacih. Celetot nyiwit ka Ratu Arum puguh bae Ratu Arum ngagurubu. Waler eta patarosan Kanjeng Ratu Rewig. Lain ngareret ka uing. Cek Kunti cacih geuh-geuy ka baturna. Anger we nya awewe mari Ratu rek Kunti sarua. Cuk silih ciwit nih. Nyiwitna teh 3 poe teh karasa keneh. Teu lila di antarana pok bae Kunti Rewig nembalan. Unyuk sumangga Kanjeng Ratu. Isim abdi sejang ngiringan bae. Syukur ari kitu mah Rewig. Sok ayeuna mah tuturkeun omongan aing. Pokna Ratu Arum deui terus bae ngagorolang maca 2 kalimah syahadat. Kunti Rewig nuturkeun sakumaha panitah Ratu Arum sanggeus sababaraha balikan kakarek Kunti Rewig lancar maca syahadatna. Marengan Kunti Rewig geus ngagem kana agama Allah. Sifat iblis anu napel dina awakna ngadadak sirna. Ayeuna sia geus ngagem agama Islam Rewig. Kadieu ku aing urang asupan ilmu pangawasa. Leungeun Ratu Arum nyabak tarang Kunti Rewig. Kaciri aya cahaya hejo ngabarasat asup kana tarang Kunti Rewig. Sanggeus cacap Ratu Arum ngawakca deui. Tiwangkit ayeuna sia bakal bisa mencala jadi sakahayang. Ngan waktuna ukur 1 nyang beas. Sarua kawasi cacih. Kade omat. Ulah dipake terbalik sok komo dipake jail ka manusa mah. Lamun sia duaan nyeun kahadean. Hiji waktu bakal dibawa ku aing ka nagara jin sarta dijieun embahan ku aing. Atur nuhun Kanjeng Ratu. Isim abdi ngaraos bingah ngadanguna. Temal Kunti Rewig atra cari nakdakan awahing ku bunga. Urang duaan bakal jadi geulis ya Rewig. Matak ti ayeuna mah ulah mineng si dongdang dina luhur kain neangan jodoh deuleun. Cek Kunti cacih ngemohan ceritaan Ratu Arum. Dina hiji waktu sia kudu babakti sarta mimilu ka adi aing Rewig. Ulah bahak kana parentah narah nolak kana panitahna heueuh. Si cacih mah kudu babakti ka aing.
Sarua ulah bahak sumawana nyin talajak nu teu bener mah. Pokna Ratu Arum deui ngantebkeun caritaanana ka Kunti Cacih jeung ka Kunti Reuwig. Unjuk sumangga Kanjeng Ratu, abdi duaan sajatuh muturut moal bahas sakumaha kasauran Kanjeng Ratu. Temal eta dua Kunti meh bareng bari cedok nyaremah ka Ratu Arum jeung ka Nyi Mimi. Mimi, ayeuna mah babadamian geus rengse. Hayu urang balik di Kanagara. Keun di imah mah aya si Cacih jeung si Reuwig. Cek Ratu Arum bari ngareret ka Nyi Mimi. Unjuk sumangga aceuk, abdi mah sejak ngiringan bae. Temal Nyi Mimi teu loba ditatanya. Cacih oge Reuwig, tungguan imahnya, aing duaan arek init Kanagara heula. Cek Ratu Arum bari cengkat meh bareng jeung Nyi Mimi. Unjuk sumangga Kanjeng Ratu. Tembal Kunti Cacih bari unge. Cacap Kunti Cacih cumarita. Jirim Ratu Arum jeung Nyi Mimi geus ngaleungit ti dinya. Sanggeus 200 anu geulis teh taya di dinya, pok bae Kunti Cacih nyarita. Gede milik si Reuwig bisa ngagem agama Islam ku Kanjeng Ratu. Ongkohan urang duaan bakal jadi emban di negara Kanjeng Ratu. Uing teh kacidabungana neneng. Teu sangka Kanjeng Ratu haat nulungan ka uing. Nuhun neneng. Ieu kabeh oge yasana ilaing. Tembal Kunti Reuwig ngemuka sedih. Minggeus si Reuwig ontong loba pamikir. Uing masuk milu kingkin dalan. Ayeuna mah urang beberes di imah yuk. Lain bagian ngepel, uing kurang sasapuna heueuh. Pokna Kunti Cacih nu antuk namah ngajakan beberes ka imah, beberes di imah ka Kunti Reuwig. Uing oge hayang bisa beberes di imah neneng. Kapan urang duaan teh bakal jadi emban. Walon Kunti Reuwig kacida atohna diajakan beberes ku Kunti Cacih teh. Eda beureun fitrahnya awewe mah teu bisa cicing di mah teh ki gero ngopel sagala gitu ya. Uing heula sasapu tuturkeun ku ilaing ngepel palupuh. Omat kudu nepi ka herang si Reuwig. Tuh, itu pangepelanana. Leungeun Kunti Cacih nunjuk kana pangepelan nu namuru di juru panto. Kebayangnya dua Kunti nu hiji sasapu nu hiji ngepel di dapur. Mun seuk di imah urang aya nu kitu. Pas ka dapur. Kepikasieun tapi keur beberes. Sok, teh kumaha. Kunti Cacih sasapu. Apikna keranan kawantu geus kalatih awahing kumineng sasapu meureunan. Rengse sasapuna Kunti Cacih ngareret ka baturna nyaeta Kunti Reuwig nu keur ngepel. Tarang Kunti Cacih kerung sabab Kunti Reuwig ukur gutak itek bari cingogo teu maju-maju. Ai lap empeli jepengan baru bae leungeunna teu maju kal kabujur we nu gutak itek teh. Kek, ari ilaing keur naon Reuwig? Kapan ku uing teh dititah ngepel? Na ilaing kadon gutak gitu kawas karamian. Cek Kunti Cacih ngerasa helok ningali pola Kunti Reuwig. Kapan uing teh keur ngepel neneng? Walon Kunti Reuwig baritus bae gutak itek. Dasar bolot si Reuwig. Lain gitu ari ngepel. Kabina-bina teuing ilaing mah. Kunti Cacih nyokot pangepelan tina leungeun Kunti Reuwig dekul bae ngepel nepikeun ka rengsena. Ari Kunti Reuwig ukur ngabandungan kana ketak sobatna teh. Uing apal ayeuna mah neneng? Keun uing arek ngepel deui. Pokna Kunti Reuwig bari langsung dongkok.
Empel nanahaon si Ate Rwi. Kabeh geus diempel apa non kuing. Ayeuna mah urang mirun seuneu bari ngantosan Kanjeng Ratu Sumping. Kitu ceuk Kunti cacih inyana diuk dina jojodog rek mirun seuneu dituturkeun ku Kunti Reuwig. Dua Kunti mirun seuneu si Duru. Aduh, kebayang. Dua Kunti dariuk dina jojodog nying hareupan hawu anu ngadederek. Gancangna carita. Waktu pikeun kawin anak mangsah di jeung Bimumun geus nincak kana mangsana. Sapoe memeh purung walimahan, Ratu Arum geus aya di imah mangsah di. Ugu bae matak senang pikeun Ratu Arumah lantaran kadaharan ka Cidalobana. Sokomo pikeun manehna mah teu sirikna dipupujuhkeun ku Bimumun. Papanggungan keur pintonan ronggeng geus dijieun, urang lemur Cidamar rereongan gotong royong keur ngadegkeunana. Samangsa geus cacap walimahan, dua panganten dariuk dina korsi nganti tatamu nu marunjungan ka maranehna. Nyi Asti, anak mangsah di make baju kabaya karatonan kelir hejo gurat emas, kahandapna sinjang kebat lokat mala kelir, kopi tutung, dina tarangna make siger inten karaton. Kabeh oge pamere ti Ratu Arum. Ari amu esin jadi canoli, inyana cicing di gewah ngajaga lawang, bahkune jadi kokolot pamangku hajat purah nampak para tatamu. Kayaan lemur Cidamar ka Cidaramena, salian semah nu ngahaja datang teh. Salian semah nu ngahaja datang rek nepungan ka panganten, teu kurang oge nu memang datangna ka Cidamar teh. Ngahagalkeun arek lalajo ronggeng. Anu daragang geus mimiti daratang arek nyirian tempat. Urang lemur Cidamar asaginya lantaran kakarek ayeuna di lemurna aya hiburan ronggeng. Sakira wanci tunggang gunung, reng-rengan ronggeng mapag balebat geus daratang ka imah mangsah dibagiakeun ku pribumi ka asup Ratu Arum anu gancang nepungan. Toloba anu kapicatur anu anyar datang disambut ku susuguh pamustunganana mah aduh balake cerakan we dalahar biasa dinu hajat mah nya balawargi. Ratu Arum salaku wakil ti pribumi teu poho nembrakeun kabunga hatena ka para reng-rengan ronggeng nu geus haat ngaluuhan pangondang dulurna. Dina wanci harieum beungeut. Panggung geus hibar ku cahaya obor anu ngahaja dipasang teu sirikna reuteum awahing ku hayang caang. Anu lalajo geus minuhan tempat hiburan, pagaliwota jeung nu dagang anu sarua ngajalajar deukeut panggung pintonan. Jalma-jalma teu sirikna padedet bangun teu sabar hayang geura ningali kana pintonan ronggeng mapag balebat. Para nayaga geus araya di luhur panggung nying hareupan pakakas pamirigna sewang-sewangan. Eta sini ini tangka babadu we nya. Hayang kahareup cing atuh ulah seseret teuing ini. Pan nyaho ieu geus eureun usik. Cek hiji lalaki geuh-geuy ka saurang nini-nini anu gawena seseledeg jeung babadug kanu sejen.
bakating ku hayang leuwih deukeut ka panggung. Tong loba ngahuntu ngaranna ge lalajo hiburan deuleun. Bebas bae kumaha kuring. Temal sinini kurawod panona muncereng ka si lalaki. Nya kuring ge ngarti atuh nini. Geus teh bisi celaka bisi kagalai kuno sejen. Kapan sakieu heurin jeung paduk dekan ih. Cek si lalaki deui leuleuy. Mana si bae atuh jang? Kuring mah ting hora keneh ge hayang lalajo ronggeng, tapi kakarek ayeuna kabiruyungan bisa ningali pintonan ronggeng. Pokna sinini bari terus bae seseledeg ka hareup. Dikitukeun teh si lalaki teu ngomong deui hoream riributan jeung nini-nini. Di luhur panggung geus aya saurang lalaki nu rek biantara inyana anu jeneng salaku kokolot lemur Cidamar. Anu lalajo ngadadak jempe. Langkung ti payun kuring nyangakeun salampang wano ngaran kuring Hasan salaku kokolot di ieu lemur. Samemeh pintonan ronggeng dimimitian heuh kuring arek negrakeun rasa kabunga hate ka pamangku hajat nyaeta ka Mang Sahdi. Anu dina saha ieu inyana tos tuntas nikahkeun putrana nyaeta Nyi Asti ka Jang Abe. Kuring teh banget ku bunga, cek sakool mah asa karagragan bentang. Lantaran kakarek ayeuna pisan di lemur Cidamar aya pintonan ronggeng. Di mangsa baheula can asa can pernah kabejakeun aya nu nangap ronggeng di lemur. Heuh berkah kuyasana Mang Sahdi sakulawarga di lemur urang nyaeta lemur Cidamar kiwari kasinugrahan bisa nangap ronggeng. Kuring salaku kokolot lemur umajah ka balarea utama nama kanu lalajo pokona mah kudu tartib kudu bisa ngajaga ngaran lemur ulah nyieun talajak anu teu bener nu bakal ngaganggu kana pintonan ieu ronggeng kan sakitu ti kuring mah mangga wilujeng nyakseni kana pintonan kitu ceuk Mang Hasan salaku kokolot lemur di Cidamar manehna nutup biantarana. Ger anu lalajo sarurak pating kaleprok. Jang Sugih salaku pupuh lingkung seni ronggeng mapag balebat naik ka panggung. Dina biantarana Jang Sugih mere iber keur kanu lalajo oge ka para tatamu nu aya di imah Mang Sahdi. Lamun anu marengan ngibing ronggeng di wates ukur duaan dina tiap minton. Boh tinu lalajo atawa ti para tatamu sakumaha biasa khusus ronggeng si panggal muih mah teu bisa dibaturan kusing saha bae oge. Dina panutup biantarana Jang Sugih ngantepkeun deui caritaan kokolot lemur sangkan anu lalajo tartib teu nyieun kariweuhan. Rengse Jang Sugih biantarana anu lalajo sarurak deui bari pating saruit. Us, lari euy lalajona ngara teu kahalangan teuing kudu dihareup. Cek salah saurang anu lalajo nu tayalian eta teh si Aday anu memang ngahaja lalajo ka Cidamar dibaturan ku sobatna nyaeta Kusnadi. Heuh kahalangan pisan anu dihareup mumul darah riuk tuh dah. Anggang kieu mah aduh moal eces ningali ka Nyi Mimina ge. Temal Kusnadi kawas nu hanjelu. Nyeta rek pindah ka mana deui atuh Kus? Kabeh tempat geus pinuh geuning euy. Cek si Aday deui panonna rurat reret nitenan kaayaan di dinya anu geus heurin usik. Nya minggeus lah cicing bae di dieu. Pokna Kusnadi sukuna jejengkean hayang sidi ka lebah panggung hiburan. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui cag urang tunda ieu lalakon Ratu Jin Teloheor dina episode anu ka 41 nya teu karaos. Insyaallah enjing urang lajengkeun kana episode anu ka 42. Sakali dihapunten anu ngantos ieu lalakon mugi asing kersa ngamaklum nya karena kasibukan pangarang nanya eta Kang Yepi Rompis
anu kaleresan ajeuna nuju mancen tugas nyaeta ngadangdosan jalan lintas Sumatera anu tebihna 500 km gitu, kanggo arus mudik lebaran. Janten tangtosna ajeuna emutanana fokus gitu karena pada mulan sakali dinyuhunkeun dihapunten boh kanggo simkuring oge kanggo Kang Yepi Rompis 2. Mugia sing tiasa kahibur salam baktos kasadayana ulah punung boga namanya bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna dihanjuang siang urang teu dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.